Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang tiasa patepang dari dina acara dongeng Sunda garapan Sisma Bakekok neraskeun hanca anu katuna dina dinten kamari jejerna jurig marakayangan dina dinten ayeuna insyaallah urang neraskeun bagian anu ka 15 na. Mitra-mitra kaum dangu sadayana, mudah-mudahan dia dongeng tesin jadi panglipur kalbu panggebelah manah kama mitra-mitra sadayana hiburan kanggo keluarga urang sadayana. Atau kok kituna supaya tunjang kolong tinggal waktu mitra-mitra mangga atuh urang dilanjutkeun wae wilujeng ngadangukeun prumah. Ampun, ulah ganggu kuring, ampun, dan, hudang, ampun, ulah ganggu, ampun. Dani, sadar dan, abok kuburi gedegan, sabab tetela, anu disada di WC, merupakan cai anu ngocor teh, aya usian, cirimna, podas ngabalegbeg, ari banget jeung sirahna. Geus teu puguh yuksa siga anu ancur. Harita anu keur nangtung nyaeta mangrupakeun cirim Neng Isma. Melong seukeut dina deukeut WC nangtung melongkeun ka maranehanana tiluan atuh puguh we Dani Maman katut abok kabeharana eueuh nu wani melong balik kabeh nyararung teu bisa lumpat teu bisa nanaon awakna leuleus ka cida. Tina peuting harita Dani jeung sabalad-balad didatangan ku Neng Isma anu marakayangan geus sababaraha kali datang ka manehna cigah anu rek kalapati ka manehna. Ari bah lemu di luar nyaeta tatangga Dani anu kabarengan harita jeung baturna ngaliwat balik di posrona ngadenge anu tinggorowok di imah bah lemu harita nyamperkeun kana lawang pantona Dani. Barudak suara si Dani jeung sabalat-balat tinggorowoknya aya naon boa kajadian anu kamari meureudaan. Nya bah, coba atuh diteang bah, bisi bener. Kuaing urang teang heula yeuh. Harita bah lemud ngadorongkeun pantona, tetehna eta panto teh dikunci. Atuh braye panto muka, sulusup bah lemud asup. Terus kekeroan. Dani. Harita Dani teu nemalan. Sebab cek pikir Dani anu ngageroan ka manehna sok sieun juri. Anggur harita Dani nyusupkeun beungeutna jeung nutupan ceulina sebab mung ngadenge anu gegeroan. Ai balemut terus leumpang asup ka tilu ka kamar anu diparake cicing ku Dani. Barang bre harita tiluanana keur paungku-ungku bari nutupan ceuli jeung nyusupkeun beungeutna kana kasur. Kenaraon sia ilaing teh euy. Ai make jeung nyara rusup kitu. Kunaon eta teh si Dani teh? Ceuk batur bah lamun harita nu tetel eta masih kena budak moral. Si Dani kunaon di eta teh nya make jeung nyara rusup kitu. Ari Dani harita barang ningali aya nu datang
tiluan atau jeri itu dan harita ngajeri si anu datang teh anu nepakan apel batongong teh jurig. Abon harita balemut kaget barang adanya Dani ngajerit. Waduh kunaon ari ilain Dani iya balemut iya balemut cek balemut harita bari narik awak Dani anu murungkut bari nyusupkeun beungeutna. Dani ngareret launan barang beh tetela aya tiluan jalma anu asup ka imahna nu hiji mah eta tapi anu saurang mah tetela balemut manehna geus teu bireg deui. Aduh bah aduh hampura bah aduh ai sugan teu bah jurig ai nah make jeung nyebutkeun jurig emang kunaon kitu bah aduh di WC bah di WC timimiti sorang ngucur aya nu mani terus ngajangelek bah sirahna aduh hancur bah aduh hayang pindah bah urang mah mung teu kuat di dieu moal cicing di dieu deui bah pindah ai eling ilaing eling ieu teh ceuk bah lemud harita bari nangtung anu tiluan nyaeta Dani jeung sabalad-balad caruring hak sanggeus datang bah lemud pok atuh harita abok milu ngomong bener bah aduh geus teu sanggup bah cicing di dieu mah aduh bisa paeh ngadadak bah aduh diganggu wae sarua uing oge bah bayang pindah ka mana nya dengan kontrakan anak cek maman harita ari babaturan si abah harita seuri nya kakak lantaran ngadenga suara maman anu aneh. Kunaon eta seuri make jeung kitu ngomong teh sing balik tu cek babaturan anak bah lamud gandeng ulah sok popoyok sia geus atuh lamun kitu mah ayeuna sarare heula di mah bakarunya euy dewek bayu cek bah lamud harita haat ngajak Dani jeung sabalad-balad sare di imahna dina peuting harita atuh puguh we nu tiluan atoh nu antukna anu tiluan nyatana Dani sabalad-balad milu ka bah lemud sare jeung bah pamirsa sadaya kacaritakeun di kampung cinta asih nyatana di lemurna Mang Hadi jeung Bikarmi harita katingali Mang Hadi keur ngobrol jeung nu jadi pamajikanana nyaeta Bikarmi pok harita Bikarmi ngomong kan jadi salakina Kang urang tadi tinggalkan ku bodak tehnya kunang iku si Isma almarhum geus aya kana sabulana Kang nya mudah-mudahan we Neng Isma teh nya kurang sing diterima iman Islamna nya Kang tapi Kang kumaha akang ngadengen teu cek omongan batur akang ge ngadenge kapan kamari pas di warung ngarobrol cenah tukang baso kamari jadi pegat cenah ku makhluk aneh anu sirahna hancur mangruk ngarupakeun teh awewe cenah bika basona keur ti babaranting amuradul pan dah kusieun teh meureunnan lumpat Kang moal gitu walau alam mudah-mudahan mah anak urang sing dijaring diriksa ulan beka kitu sanajan nya mautna anak urang teh lain maut anu sawalajar Hai masuk asa kepikiran wae tuh dah
sarua masih akang kepikiran mah kepikiran tapi dah kumaha geus kieu jadi na geuning cek Mang Hadi harita ngabebenyokeun hate anu jadi pamajikanana anu teu boleh nganteng kanu jadi anakna nyaeta almarhum Neng Isma. Sanggeus kitu harita kadengan keketrok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT geuning. Aya naon Pak RT? Henteu. Sok atuh kalebet Pak RT. Nya sok ka dieu Pak RT. Ni tara-tara ti sasari teh berang-berang ye aya naon Pak RT? Iya Pak RT naon? Berang-berang geuning aya naon? Aya piobrolkeun puguh Kang Hadi. Oh, nya sok atuh ka dieu we sok. Kitu Pak RT nya lagi heula. Bade kopi Pak RT? Mun aya mah ya mata kenawaran ge Pak RT. Pak RT masuk bakat tadi kitu teh. Harita bikarmi ngaleos ka dapur nu maksudna rek nyeun kopi jang nyuguhan Pak RT katutan teh salakina. Tekung silila harita torojol deui bikarmi norojol bari nangeui kopi 2 jeung lalawuhna nyaeta goreng sampeu. Tah nu kieu geuningan. kabeuki kuring nu kieu mah. Nya sok atuh Pak RT lah. Geura asaan tah goreng sampeu lumayan nikmat jeung hipu deui. Nya rek naon Pak RT aya perlu naon kitu sika anu serius lain kieu Kang Hadi nu kamari peristiwa nu kamari teh ya masalah tukang baso teh ya cenah ngadenge cek tukang baso eta juri anu hancur sirahna teh cenah duh tapi samemehna kuring minta dihampura Pak. Aya naon Pak RT? Sok atuh omongkeun. Nya Pak RT sok obrolkeun we tong asa-asa. Nya kieu puguh. Kamari teh kan tukang baso teh kabur cenah sanggeus ningali beungeut eta anu nyingsieunan teh juri. Duh. Nyata berat ku letah pu ieu teh heureun ku letah rek ngomong sok we. Naon cing sok. Nya Pak RT sok penasaran atuh. Kieu puguh. Cenah cek tukang baso mah eta beungeut anu hancur teh persisna almarhum cenah. Duh, tapi hampura pisan Kang. Astagfirullahaladzim. Nu bener eta teh. Nya da kuring oge pan teu apal ngan eta cek tukang baso cenah jelas pisan eta teh. Anu nyingsieunan teh nya eta mirip pisan cenah jeung almarhum ngan pedanya. Palawa sirah jeung beungeut teh hancur cenah kitu ka tukangna ai hareupeuna mah justru nya beungeutna cenah almarhum nyatana almarhum Neng Isma. Kang moal Kang. Ke. Teuing atuh Pak RT nya kelah urang di ieu ka ustad meureun. Susuganan kumaha solusina urang tanyakeun atuh nya. Tah kitu we Kang Hadi. Tapi hampura ya lain abi istilahnya nyebar gosip eta naon tapi da ieu ge cenah kitu abi teu ngomong kan lain mah mantak langsung ka dieu oge kitu bisi ieu mah nu lain ngobrol. Nyakeun bae syukur Pak RT geus ngabejaan kawas kitu nya meureun kuring oge meureun moal cicingeun tangtuna rek usaha sateka pola kumaha nah bener atawa henteuna nya anak kuring almarhum teh memang ari maotna memang teu sawajar gitu nya bisa jadi meureunan manehna nya geus lah gitu teu kuat teu hayang ngomong neruskeun gitu nya tuh hampura Mang Hadi jadi
ingat-ingat deui almarhum. Nya teu nanaon Pak RT. Cek Bikarmi harita bari neuteup kanu jadi salakina. Kang, kumaha tuh ieu teh? Loba nu ngomong Kang, tadi ge pas abdi ka warung. Cenah Neng Isma pajarkeun teh. Ajuk jurigan cenah. Ulah didenge bae we antepkeun. Dan sabenerna mah maknya jelema geus mau sahirup deui tur ngajug jurigan. Eta mah anu nyieun kesempatan we bangsa jin supaya dipercaya ku jelema-jelema anu ibis iman. Tapi kumaha tuh? Hari-hari kitu sok asa sedih Kang. Nya sing sabar we, mending ngadoa we supaya anak urang teh nya sing dicaangkeun di alam kuburna ditampi iman Islamna. Kitu atuh ngadoa, urang teh sing sering ngadoa. Nya Bi, mending kayak kitu. Udah lamun ngadenge jelema mah da ngaran-ngaran jelema cek itu kieu cek ieu kieu. Mantak nyeri hate Bi. Nya pugu Pak RT. Nya nuhun pisan Pak RT. Geus ngapejaan. Nya sarua we Bi. Nya sok atuh di sambil eta goreng sampeuna Pak RT. Nya geus sok goreng sampeu lumayan tong diantepkeun wae. Kita tadi oge pan keur di daharan ieu teh. Cek Pak RT harita bari regot minum terus nyokot goreng sampeu camuil lag harita bari cecileugegan lantaran seuseut beureunan. Kumaha tuh Pak? Nya geus kumaha deui ayeuna mah kayak urang ngobrol we jeung ustad susuganan aya solusi nanti Pak Ustad memberi piraku aya manehna mah apal bag-bagan agama tina sagala rupana kumaha anu ieu nambeureunan kitu. Harita Bikarmi ngarasa sedih hatena carina kedak ngantuk nama nahan kasedih ditinggalkeun kudu jadi anakna tur nepi ka loba jalma-jalma anu ngararomong yen anakna teh cenah pajarkeun ngaririwaan aya nu ngomong marakayangan jeung lain sajabana nya rek kitu kumaha atuh pasti we meureunan Bikarmi teh pasti sedih. Atuh Pak RT maksud teh Kang Adi wali lah ye sekali diminta dihampuranya kuring geus ngomong kitu da geus kumaha tuh penasaran kuring teh nya bisi batur ngomong nanaon gitu pan geus apal mah mareuwas teuing nya sarua kuring oge nganuhunkeun nya geus ngabejaan keun eta masalah teu nanaon nya Pak RT nya nuhun pisan nya Pak RT nya nya Bi nyampur atuh nya harita cek Pak RT bari nangtung nu saterusna pamitan ka Mang Hadi jeung Bikarmi manehna rek neruskeun deui pagaweanana cenah nyebutkeun teh. Pak RT, nah atuh lain dibawa ieu sampeun atuh setik deui di plastikannya. Moal da rek terus ka pagawean yeuh. Emang gawe di mana kitu? Eta mantuan Mitoha pugu ge keur ngajuan di sawah. Usung ngiji ayeuna nya. Nya pugu ge nya kitu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam nya jog hati-hati atuh. Sanggeus kitu jadi garita Pak RT turun ti imahna Mang Hadi anu saterusna ngagedig nyebut nama arek mantuan gawe ka Mitohana nyata ngajuruan di sawah. Harita Bikarmi sanggeus ditinggalkeun ku Pak RT.
jadi kieu nya Kang nya. Nya sing sabar we. Dah geus kumaha deui atuh. Nya meureun akang isukan lah rek init ka Kiai. Dah hade goreng ke anak urang meureunnan ai ku batur disebut kitu kieu mah we urang teh rada teu ngeunah, tapi da geus kumaha deui urang teh bisa ngomong nanaon. Nya Kang. Abi mereka jemin heula Kang. Nya rek naon kadinya? Rek nita ka sawah isukan ngaramet. Nya juga tuh akan ada sakedeungdeung kere ka masjid meureun. Nya. Anu saterusna harita bikar ngaleos nyaeta arek ka tatanggana arek nita ngaramet dina poe isukan. Ari bakadi siap-siap kacai bebersih anu maksudna arek ka masjid nyaeta arek ngalaksanakeun salat lohor sakedeung deui waktu lohor bakal datang. Di kampung Cinta Asih dina poe harita beurang geus kaganti ku peuting kaayaan simpena keranan. Sabab manusia atanapi jalma-jalma nu aya di kampung eta embung kalaluar sabab ceuk maranehanana loba jurig nyiriburi. Barang keur kitu harita waktosna kabujang seep. Mitra-mitra kaum dangu sadayana cagat urang tunangan dugi ka dieu nya insyaallah dina dinten enjing dina carios anu sami urang ditelaskeun deui. Kalian ditutup ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi